Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Palawargi sadayana dina edisi anu ayeuna simkuring bade medar perkawis ejahan nyaeta nuliskeun kakak jeung NN dina kecap. Jadi dina kecap basa Sunda utami nama dina kecap Rundayan, kecap anu tos kenging ngararangkenan aya sawatara kecap anu ngandung ka double ka na dua, akna dua sareng NN double N enna dua nya. Tah ieu sering kapenak dina naskah-naskah anu sok katapi ku simkuring nya anu kadahna mah ngagunakeun ka na dua diseratna hiji, anu kadahna mah anna dua diseratna hiji gitu. Seseueurna anu kitu lah. Dina WhatsApp kitu, dina Facebook kitu sering kapenak ya. Dina Instagram, dina Twitter oge ayeuna mah sok seueur anu nyerat basa Sunda masih kana sok kapenak anu eta teh anu kitu teh tah anu kakirangan ka sareng kakirangan en teh kakirangan sareng kakirangan en. Nuliskeun kakak jeung NN nah double K double N dina kecap di dieu maksudna mah aya sawatara kecap anu make rarangkeun tukangkeun eta anu double K teh jeung rarangkeun tukangna anu NN teh mun dituliskeun dina kecap sok ngandung double K sareng double N. Ieu contona anu ngandung double K akna dua balikeun, dibalikeun, malikeun, kontrakeun, dikontrakeun, colokeun, pangnyolokeun. Tangtos we luyu sareng konteks kalimahna nya kayak urang pedar di payun. Contoh anu enna dua double N anjeunna, eureunna, jalanna, ngalaanna, dilaanna. Anna dua wungkul sadayana, lianna, sejena, lawanna, layana, bahanna, jalanna, dahanna. Eta daunna, eta double N wungkul upami diseratkeun teh gitu. Sakali deui eta teh rakat patalina sareng rarangkeun tukangkeun anu double K atanapi rarangkeun tukangna anu double N teh. Kumaha carana nangtoskeun hiji kecap teh kudu double K atanapi kana hiji. Carana mah tiasa dipapandekeun sareng kecap sanesna anu sawarna, dipapandekeun upami dina basa dengeumna dianalogikeun mapandekeun sareng nganalogikeun teh eta teh mangrupi pakakas anu sering dianggo dina tata basa mah upamina wae urang hoyong terang kana adegan kecap kana naon wangun kecap biasana dipapandekeun gitu. Ayeuna kecap kontrakeun dan ada kecap kontrakeun teh eta teh ka na dua atanapi hiji. Urang tiasa dipapandekeun sareng kecap sewakeun. Sewakeun kecap sewa ieu kecap asal, kecap dasar. Dia nganggo rarangkeun tukangkeun jadi sewakeun nya. Dipapandekeun kontrakeun dipapandekeun ka dinya. Kecap kontrak nah orang tukang diseratna kontrakeun. Kana janten dua. Naha? Apaan ieu? Ka dina tungtung kecap anu hiji. Ka anu kadua wal rarangkeun hareup. Jadi kontrakeun. Supados langkung tetela deui urang larapkeun kana kalimah nya. Tibatan kosong mah mending sewakeun imah teh. Sewakeun eta nya.
Teras kontrakeun eta. Tibatan kosong mah mun kontrakeun imah teh sami apa sewakeun sareng kontrakeun didinya. Benten sareng rarangkeun tukang eun sewakeun sewaeun benten nya. Dipapanekeun deui kontrakeun jeung kontrakeun benten dipapanekeun deui kana kecap anu tadi sewa deui. Kecap sewa nganggo rarangkeun tukang eun jadi sewaeun. Kecap kontrak eta kecap asal wangun dasar nganggo rarangkeun tukang eun jadi kontrakeun gitu. Dilarapkeun deui kana kalimah supados langkung tetelanya Kang Yana neangan ruko sewaeun. Kang Yana neangan ruko kontrakeun gitu. Jadi eta mah rarangkeun eun anu rarangkeun tukang eun anu mawi akna oge hiji. Hiji sanes rarangkeun tukangkeun sami sareng beulieun sewaeun kontrakeun mah beulieun dahareun sami ya anu anu arek disewa anu arek dikontrak gitu. Beulieun rek dibeuli gitu kan. Kecap anu ngandung double K anu ngandung KK anu K-na 2 nyaeta kecap anu ditungtungan ku konsonan K ku aksara baheula mah sebutna aksara paeh K make rarangkeun tukang keun atawa rarangkeun gabung konfiks di keun nasalkeun pak nasalkeun pokona mah rarangkeun tukang keun lah gitu. Contona kontrakeun, dikontrakeun, ngontrakeun, pangontrakeun eta pak nasalkeun, dipangontrakeun, dipak nasalkeun eta. Jadi anu kahiji mangrupi tungtung kecap dasarna pami anu kadua eta awal rarangkeun tukangna. Kecap-kecap basa Sunda anu ditungtungan ku K diantawisna adek, balik, bubuk, colok, diuk, kadek, kontrak, soek, pelak, pondok, tarik, sorolok. Seueur nya pelarian deui geura bala saderek. Pelakeun anu K-na hiji sareng anu K-na 2 eta pelakeun anu nganggo akhiran nganggo rarangkeun tukang eun sareng rarangkeun tukang keun benten nya. Contona anu ngangge rarangkeun tukang keun pelakeun tangkal jambu teh meungpeung usum hujan pelakeun kudu dipelak hartosna. Tapi benten sareng kieu ieu tangkal jambu teh pelakeun di kebon. Pelakeun. Jadi eta mah rarangkeun tukang eun. Dipapanekeunana kana alaeun gitu. Pelakeun nya. Terus naon teh tundaeun, teundeuneun Teras ieu kecap anu ngandung NN anu double N N2 nyaeta kecap asal anu ditungtungan ku konsonan N make rarangkeun tukangna di na rarangkeun gabung di na nasalna contona lawan kecap lawan kecap asal make rarangkeun tukangna lawanna kecap lawan
maka rangken hareup di jeung rangken tukangna dilawanna. Kecap lawan, maka rangken tukang nasal, rangken hareup nasal nya. Rangken hareup nasal jeung rarangken tukangna ngalawanna. Anna dua sadayana gitu eta dina contoh sejen anu anna dua ya. Dina aya dina kecap anjeunna ya anjeun pleusna bahanna colena dahanna daunna hujanna ieu sadayana kecap anu ditungtungan ku en jalana kawinna lawanna layana liana sejenna taunna ieu kecap-kecap anu di huruf paeh ku n ku konsonan n. Tapi eta teh henteu bisa diterapkeun upama samemehna geus dirarangkenan ku rarangken tukang an. Di dinya mah anu dipakena ana alamuk tina rarangkenna gitu. Rarangken tukang an, rarangken tukang keun, rarangken tukang eun sami anu dianggona teh alamub ana nya. Sanesna tapi ana gitu. Apan rarangken tukang an teh miboga alamub variasi variasi basa nyaeta ana jeung nana. Alamub ana dipake dina kecap anu geus dirarangkenan ku rarangken tukang an, eun, keun. Jadi geus ditungtungan ku rarangken deui anu tungtungna teh konsonan n gitu. Ari alamupnana ngan dipake dina sawatara kecap anu tang tubay saperti dua plusna jadi dua nana eta dirangkenan rarangken tukangna jadi etanana jadi eta mah sakedik nya. Ya anu penting anu sering kapendak lepat nyeratna gitu. Tiluan teh ieu kecap asalna tilu ngorangkeun an jadi tiluan dirangkenan deui ku rangken tukangna diserat jadi tiluanana. Lain tiluanna diseratna ieu anu resma ieu tiluanana. Jadi tiluan anak apaan tadi nganggo alam anak teh nya jadi tiluanana lain tiluanna lain loba lain di dieu mah tadi dia sok sering anu kapendak lepat nyeratkeunana teh di dieu. Nah, ngalayanan ieu pan tina layan ngalayanan nganggo tos nganggo rarangken ieu nganggo rarangken hareup nasal sareng rarangken tukang an. Dirangkenan deui nganggo rarangken tukangna janten ngalayananana dianggo alamupna alamub ana. Sanes ngalayanna sanes tapi ngalayananana terus ayeuna sewaeun eta sewaeun kecap sewa terus nganggo rarangken eun janten kesap dasarnya jadi wangun dasar terus dirarangkenan deui ku rarangken tukangna jadi sewaeunana diseratna sewaeunana lain sewaeunna tah ieu sering si kuring menakar anu kieu sewaeunna pedaran sami pedaran sok aya anu nyeratkeun pedaranna padahal anu leres mah numutkeun tata basa numutkeun ejahan pedaranana gitu. Sabudeureun ye buder nganggo rarangken rangken hareup sareng eun jadi sabudeureun gitu. Upami nganggo rarangken tukangna deui
janten sabudeureunana, lain sabudeureunna, lain sabudeureunana. Contoh sanesna dikontrakeun, maneh tos nganggo terus dikontrakeun teh wangun dasar anu tos kenging rarangken kecap asalna kontrak dirangkenan di sarengkeun janten dikontrakeun kana dua keun tungtungna keun ayeuna bade di rarangkenan deui nyaeta ku rarangken tukangna janten dikontrakeunana ya. Anak anu dianggo alomop anakna dikontrakeunana sanes dikontrakeunna sanes dikontrakeunna sanes ta ieu dibalangkeun sami ieu ge pami dibalangkeun wangun dasar terus kenging rarangkenan diantawisna rarangkean tukangkeun bade dirarangkenan deui ku rarangkean tukangna jadi dibalangkeunana sanes dibalangkeunna sanes tapi dibalangkeunana ieu anak tah nu kitu deui kecap pipamajikaneun di nganggo rarangken tukangna janten pipamajikaneunana sanes pipamajikaneunna sanesnya kade tah ieu sok sering anu sing kaetan sering ieu kapendak ieu teh dibandingkeun sareng anu tadi mah nya ieu mah sering anu kedahna nganggo alomop anak teu dianggo alomopna teh tungkangna we wungkulna padahal teu ejahan oge saur aturan oge dina basa Sunda alomop anak dianggo rarangkean tukangna teh aya alomop anak dianggo karena kecap anu geus dirarangkenan ku an, eun, sarengkeun gitu tah. Eta nya eta apalkeun mah an, eun, keun pamilihanna jadi anak gitu. Aya deui vokal anu geus dianggap sasora, ieu mah kudu geus awor teh kabupaten, eta kabupaten teh asalna tina kabupatian. Bupati nganggo kaan, rarangkean kaan. Mun ku margi I sareng A na geus awor jadi E, kabupaten. Nya diseratna ge jadi kabupatenna, sanes kabupatennana eta mah sabab ieu I sareng A na tos awor teh kabupatenna jadi sakecap E nya dianggapna E we sakecap. Kabupatenna panganten tina pangantian tapi anger diseratna mah pangantenna henteu pangantenana henteu pangantianana gitu henteu pangantenna kecap karaton eta tina karatuan sareng A na awor janten O nu dianggap sakecap we O na matak upami nganggo rarangkean tukangna janten diserat karatonna gitu sanes karatonana sanesnya sanes karatuanana gitu upami karatuanana mah diserat karatuanana muhun eta nu berlaku alomop anak rarangkean tukangna pagupon tina pagupuan upami nganggo rarangkeanna janten paguponna seueur anu kieu teh I A janten E kamantrian janten kamantren pan kitu nya seueur pisan U janten A kadatuan janten kadaton kawaluan janten kawalon kadaluan janten kadalon gitu kadaluan dalu teh geus leuwih teuing entak kadaluarsa aya taunna geus leuwih teuing kadaluan jadi kadalon kitu palawargi sadayana perkawis kecap anu dina basa Sunda anu diseratna kakak aya sawatara kecap basa Sunda anu kedah diseratna nganggo double K nyaeta kecap-kecap anu tungtungna ngagunakeun K
tungtungna konsonan ka dituturkeun ku naon akhiran ku naon ku rarangkeun tukang keun di Sunda mah sigana mung keun hungkul eta keun dina Indonesia mah aya kan teras deui anu double N mah eta nyaeta anu N dua mah kecap anu tungtungna konsonan N dituturkeun ku rarangkeun tukangna tapi henteu sadayana kitu margi salawas tungtungna N tungtungna N oge ari N na rarangkeun deui mah rarangkeun an rarangkeun eun rarangkeun keun anu dianggo teh nyaeta alomop ana sanes nana na sanes nana sanesna tapi ana alomop ana rupina sakitu wae heula ti sim kuring mudah-mudahan aya mangpaatna mudah-mudahan kapayun mah tiasa dina nyerat basa Sunda teh gitu ya tiasa aya ngaronjatna gitu lah mudah-mudahan wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh